Hudang ti kubur tetela jalma jadi rupa-rupa teu sarua jeung asalna sakumaha ge amalna hiji awak ngaguruntul gulang guling awak hungkul nu kitu goreng ka batur jeung tatangga embung akur ari anu kaduana jeung babi taya bedana kana salat lalawora ninggalkeun bari dihajat tilu nu beteungna kembung eusina ku seuneu hurung kana jagat eta embung akhirna bakal kaduhung ari anu kaopatna geuting ngocor ti bahamna anu kitu akibatna teu jujur dina dagangna ari anu kalimana awak kacida bauna nu maksiat di dunyana cilaka di akhiratna ari anu kagenepna jalma borowong beungna saksi palsu di dunyana cilaka di akhiratna tujuh jalma teu letahan nyerina teu katulungan kana bener teu nyaksian henteu sieun ku pangeran dalapan nuju jungkiran parjina bijilna nahan kana jina dilakonan henteu sieun ku pangeran salapan nu beungeut hideung ari beuteung kembung pisan eusina ku seuneu hurung harta yatim digugulung 10 corob jeung lepra nu nganyerikeun kolotna goreng ka indung bapana jaga nu bakal cilaka 11 jalma sihungan ari beuteung kembung pisan nu kitu sok mabok-mabokan jeung arak jadi langganan ari anu ka-12na cahya lir bulan purnama nu soleh loba amalna bageut sae akhlakna judulna ieuna doman bade ngeuing pikiran sina inget kadauhan Nabi Muhammad junjungan kumaha ieu pepeling muga sing jadi panggeuing duh Gusti anu ngajari sia